Assalamualaikum. Bisa. Assalamualaikum. Yang ayat tuh. Waalaikumsalam. Saha? Iya, abi ceromla. Bejakeun eueuh minum di mindungna. Si nyai lagi keur ulin ka mindungna. Emang aya naon, Ceu? Ngajakan sekolah, mayar Bang Emok ayeuna. Oh. Tadi bebeja kumaha make beas bisa tuh mayarna. Tibang boga beas-beasna ieu teh. Nya ku duit atuh, teu bisa make beas mah. Oh, ari ku duit mah tibang boga beas-beasna. Kumaha tuh lamun tanggung renteng heula. Da si nyai lagi baikna minggu hareup ieu teh kumaha tuh urang bingung. Atuh ke ku abi tanyakeun ka batur. Aya naon sih nya jujorokan wae. Uga ada garina naon teh yang ku gandeng. Kang itu aki-aki karunya jujorokan wae di parapatan. Waduh. Aki-aki kunaon buat jujorokan gitu nyi? Akang boga duit teh 10.000. Ai kitu jeung naon nyi? Ngayakeun duit 10.000 geuningan. Beda itu aki-aki karunya jujorokan wae. Heran aki-aki itu jujorokan kunaon sih nya? Teuing Kang teu apal. Mana boga teu? Aya suga nyi ah. Kedengeula coba. Iya Kang. Yo. Ayo 10.000 masukan. Nuhunnya, nyai buru-buru rek ka ditu. Aduh, heran aki-aki kunaon. Nani? Nyi, kadeulah nyi. Naon sih Kang? Eta aki-aki maksudna jujorokan kumaha sih nyi? Tengah arti maksudna kumaha sih eta? Itu Kang, jojorokannya somai di ditu. Jadong. Wae. Kadang ku berpikir. Nah, hati dilanjutkan. Apanya lagu nyanyi? Apal Kang? Iya, tuh sok lanjutkan. Akan ngadengkeun rek goyang. Emang kajian? Kajian sok atuh lanjutkeun ah. Untuk mencari gantimu. Emang telepon gitu semua. Tadi kajian mana-mana ngambek. Segitu laguna. Ah. Laguna kos gitu. Aduh, esuk-esuk tari rezeki udah. Mana pagawean eueuh. Esuk-esuk teh nang di sarung wae kan lah neangan pagawean ieu ka ditu. Neangan pagawean ka mana nyi? Ah, rese bararingung neangan pagawean teh. Mana atuh kudu neanganan? Akang bingung dengan pagawean. Nyi aduh. Aya nu ngaputukeun Kang? Nu digawe keur di pabrik Kang. Pabrik naon nyi? Gajina gede. Wah, mau gede gitu mah daek ah. Heeh. Sabulan ge urang bakal tele beunghar Kang, kabeli sawah, motor, lahan. Abeli Kang. Daek ah itu mah. Heeh. Eta Kang pabrik obat jukut. Pabrik obat cukut. Heeh Kang. Bagian naon nyi? Akang pulang asa anak. Astagfirullahaladzim. Aing teh meureun beunghar henteu pae heueuh. Kang ge Ame beunghar ge aing mung pae si heula. ke akang modern nyai beunghar. Edan sia mah belum. Kunaon nyi? Mending ngebongong wae ngalamun kitu Lieur Kang. Biar kunaon? Tanya kertas kitu. Urang ka dokter, lain mah dibere obat malah dibere resep. Urang kan teu bisa masak. Kumaha? Aduh, aing boga pamajikan. Aing teh boga pamajikan teh apa pura-pura hideng apa emang kurang sakit ieu nya aing teh tidak. Kunaon kitu Kang nyai mah nyebut sakieu. Nya atuh nyi ieu resep teh keur nebus obat ke apotik. Tak kita balikan ke apotik tebus obatna itu. Urang teh kan tuh bawa gede motor ieu rek. No. Astagfirullahaladzim. Tengenan. Nebus obat lain nebus motor. Oh, nebus obat. Emang kudu ditebus obatna? Heuh atuh. Da sarua obat di kudu ditebus, kudu dibeli. Oh, dokter mah mere ilmuna doang. Pengerti keneh wae. Umur mah geus kolot. Pengerti keneh wae nebus.